cengiran sorangan gitu gelo sugan. Nah sia sia Siang calang kaget ke mimpi indah aing wae. bari nagih sia molor kos nu paeh bari cecengiran deui. Sanu boga cemilan buah aing teu boga cemilan ang. Beuh kodok sanu hayang cemilan buah cek aing ge sia molor bari cecengiran ten hayang cemilan sia divaksin ieu ku aing. Oh kitunya ang. Henteu ang aing rek cerita ka sia. Cerita naon sih sia? Sia mah aing rek cerita ang ka sia. Lain pantai cerita aing curhat aing ngadeng itu sia. Budag amat sih sia. Buset, kalau kanyangka aing budeg hese karet bandringan. Henteu ang tadi aing ngimpi sama indah manjing si euis lompatan aing cecekelan leungeun aing tatap-tatapan pokona mah indah deh. Jangan resep dok kasih Eris. Siapa kan nanyakan resep ka aing emang aing dokter di swab ku aing tah ceuli sia. Sabar. Dok, cok aing ge sia resep meureun kasih Eris. Apa heueuh nya ang aing resep kasih euis. Pugu sia karasana kumaha? Nyaho sia mah ang aing ge kadang-kadang ngosok kapikiran wae sia mah. Aing ge teu nyaho pugu. Dok, kok sia nyambung sih? Ari siada ke garawe kalau kacurat di dia. Arek ka mana wa? Ka kebon aing. Wa si euis aya di imah teu wa. Ek naon cenah ekeun si Neng. Aing nanyakeun ge si euis aya di imah teu, sia mah nanyakeun bineneng ka aing diinfus ku aing tah ceuli. Ari sia kodok mulai di aing ku aing geus baledog teh ceuli sia ku aing. Sabar wa, sabar. Ingat cek Ustad ge kamari, orang sabar pasti kesel. Astagfirullahaladzim. Bener siang. Geus lah, rujit aing ngobrol jeung Saria mah. Pake susah kabehan. Ang si Uwa mah calang nya. Mabur-mabur wae nya mana aing nanya teu dijawab dengan. Ciana dok, sok nyeun batu darah tinggi wae. Ngomong naon sih sia aing teu ngarti. Kodok. Sabar ang, ku nanti saya emosian wae, mendingan orang ka imah wa entur yuk. Saanyaho sia ditu aya si euis. Geus hayu lah. Ngobrol jeung siang bisa-bisa kenangin duduk aing. Itu si euis ang. Aing kunaon jadi grogi kieu nya. Akan siap bogo meureunna. Emang nanti ang cinta itu menyiksanya, menyiksa tidak ada akhirnya. Kumaha sia we lah. Bawa omong hayu geus urang samperkeun. Mendingan urang samperkeun si euis yuk ang daripada loba omong. Ngomong kitu geus hayu. Assalamualaikum Riz, kenal serius amat tinggal di HP nak. Misalkan atau ang kodok bisa aja asal pengupdate IG. Emang boga IG gitu? Boga hari ini. Emang naon kan IG nanti kurang di follow. Kuat 11 tempolnya follow A. Iya. Dok, sengaja dok gua. Tadi mau ngomongin kapan si Eris. Aku dok kuna senyum-senyum gitu. Apa aku nasi aku dok? Ayan meureun Riz. Ini
anehnya. Aku dok, Eling, aku dok. Is naon is? Kok si jeung si Risma nyambung? Nah, si siang. Is nuju naon? Urang ganggu teh. Nuju main HP aku kok. Syukur atuh aya teu ganggu mah. Kedeng, asa teka harti ku aing. Sia ngobrol jeung aing masa peregat urat aing. Tapi sia aku jeung si Risma lancar, sia budak beneran apa acting doang. Nah, si siang ngomong naon bu aing teu kaharti. Ai sia dong. Gas mana ribut soal make ogenya. Lain kitu Ris, enak ngomong jeung Risma lancar aja urang ngeselkeun wae. Geus sadar catur meureun ah. Ris, anu nelpon. Halo Mi. Di Mawantur. Meuli gas. Oh, kedeng balik, Bang. Ang, kedeng si aing nitip HP ka sia. Yo, sia. Sia. Kamana sia? Nonton Euro. Meuli sukro. Lain ah. Lain beli sukro atau ang pengen tahu minat kita meuli gas. Meuli gas, rajinnya sekoangnya. Kudu kitu lah ah bakti ka kolot. Henteu eus tadi ngomong-ngomong eus keur naon? Keur ngupdate status ah. Facebooknya. Sanes ah Instagram. Oh IG, emang ngaran IG na naon di? Oke deh eus, entar po BKA ya. Ih, kodok meureun. Oh nya, tapi alangkah indahnya jika eus memanggil AA. Si gajebo. Eris akan si Uang hilang ka kebon. Nya atuh hati-hatinya nganteran si Uwan ya.